Ayo ceker naonan. Cek, ayo. Teh teh kerja di pawang sia teh. Pawang naon. Pawang hujan emang. Oh. Aing masuk kita mah leutik. Aing mah kadeu. Oh, benernya cenah bener-bener barat. Indonesia mah sanan primitif tuh, Cek. Sia mah. Ponok sia mah mikan. Nah, ponokna. Nah, sia mah otaknya itu. Salah. Sia mah. Anjir otak. Ayo ceker naonan. Cek, ayo. Si goblok. Ceker naon. Cenah naonan ya, Cek. Atuh sia teh. Aing ke konsentrasi ya teh sia teh. Aing urang nanya ya cekerna naonan. Aing teh ieu teh kerja di pawang sia teh. Pawang naon. Pawang hujan emang. Lain. Anu di itu tuh anu di stadion Manalika itu tuh. Stadion Anu kerpira teh. Mandalika, Cek lain Mandalika. Anjir. Iraha ganti ngaran. Si anjir teh. Manalika sia. Mandalika, Cek. Jeung stadion deui. Lain stadion atuh. Sirkuit. Kan paragi ieu pan motor-motor teh balap teh. Sirkuit ngaranna kitu mah Cek lain stadion paragi kita. Tah kitu teh Cek main bola. Jadi kan sirkuit Manalika. Mandalika. Eta pokona malah. Si anjir itu ceker naon. Kirang teh aing teh itu jadi pawang aing teh. Pawang. Sia teh. Jeung aduh yayanya Cek ya orang mah cik nempo. Eta gayung butuat si Ece mah perasaan di ditu mah Cek lain kitu. Eta mah di ditu, ieu mah di dieu panan sia teh. Make wadah naon geuning Cek nu kitu tah. Nu kitu eta mah. Teuing lah pokona mah aing kieu aing mah sakti sia teh teu nyaho ieu teh sama. Jeung eta di ieu. Tinggal alus teh. Ieu teh lain solasi-solasina mah teh. Geus menang mati geni puasa sabaraha poe ieu teh sia teh. Gelo segan mah aing mah. Henteu Cek lain Ece teh rek ngaikeun hujan gitu. Heuh aing teh ieu teh keur nyarang hujan aing teh. Nyarang Cek mah minahkeun deui Cek salah sih Cek mah ih. Bae da di ditu sia mah. Aing mah ka di dieu cenah ngadatangkeun hujan aing mah ka dieu teh ngarah hujan tah ieu teh wadahna ieu teh jadi kenandeanana sia teh. Moal asup Cek ka dinya. Moal asup Cek ka dinya. Modal atuh aing. Mana tuh sia teh ngaganggu aing keur tua. Aing Cek. Ece narutan di teh di ditu. Heuh Cek narutan anu di ditu teh pawang leun Cek. Heuh tah gitu. Oh, lain Cek Cek. Naon? Hayang viral Cek jadi. Atuh. Aing masuk eta mah leutik. Aing mah gede. Benernya cenah bener-bener barag Ece asup. Lain Cek, lain di Indonesia mah narane heuh Cek. Aneh kumaha mah. Heuh eta aya pawang sagala di sirkuit teh nya heuh. Ya mah. Sayur Cek, yeuh. Naon teh sebut teh? Indonesia mah sanan primitif gitu Cek. Sia mah ponok sia mah mikiran. Nah, ponokna. Nah, sia mah otakna itu. Salah. Anjir otak. Lain saja otak di dinya Cek. Otak di dinya. Aing otak sia mah di dieu. Otak dingekeun. Nah kitu ya Cek. Eta teh ieu lain semata-mata non Indonesia teh dan teu bodo-bodo ting sia teh. Eta teh mah teh ngundang pawang teh sebenarnya mah eta teh strategi marketing sia teh. Maksudna kumaha Cek? Heuh lamun cek bahasa naon lah bahasa YouTuber mah clickbait eta teh. Heuh jadi eta teh maksudna mah kieu eta teh strategi marketingnya. Jadi sangkan eta kan disiarkeun di seluruh dunia pan eta teh. Atuh da eta nageta. Nah, cenah euy di Indonesia mah cenah aya nu kararieu cenah. Pan penasaran nanti teh. Terus? Iya dong, nanti teh mereka teh penasaran. Ada apa ini cenah dengan di Indonesia? Kenapa ada yang begini-beginian cenah? Gitu. Kan jadi penasaran. Nanti teh kan dia teh googling gitu, mencari-cari itu di internet itu. Nanti teh mencari itu teh Indonesia teh kenapa itu teh pakai yang ibu-ibu cenah kikituan hujan cenah itu teh jadi menunjukkan bahwa jadi penasaran pan. Nanti teh semakin orang penasaran, semakin orang pengen datang ke Indonesia. Begitu teh. Ya jadi berpikirnya jangan terlalu dangkal lah kalau kata saya mah. Kira atuh urang mah teh nyaho mantak urang cuma nyahoannya. Segala nyaho aing mah. Jadi jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan eta teh. Benar. Gitu. Jadi kita teh harus cerdas lah.
ditelaah dulu gitu, jangan langsung ditelan. Dulu dirasa-rasain dulu gitu. Nanti kalau sudah terasa baru ditelan. Bener-bener. Berarti inti namanya teh marketing gitu ya. Dan bahas marketing gitu ya. Ada strategi marketing mah seperti ini, apa sih? Jadi lebih baik sedikit berbeda tapi luar biasa daripada sedikit luar biasa. Gitu sih teh strategi marketing perdana apa perdana jadi kan penasaran batur teh Indonesia mah cenah budayana cenah macam-macam cenah gitu kan aya sebagian pan orang yang takut sama Indonesia bener Indonesia ayo nu ngedatang heuh ceu umat Islam muku teroris padahal kan umat Islam tidak seperti itu betul tidak buktinya Indonesia gini kan tapi cenah kenapa ada yang kayak gitu cenah ritual gitu itulah kekayaan Indonesia rupa-rupa gitu nya ceh tah seperti itu tah enak kieu capek aja capek sih teh ngomongin lain euy ayeuna urang nanya ya cerek nurunkeun naon aing teh hujan naon aing nurunkeun hujan minyak aing teh Indonesia itu geus kasih minyak ini teh bener aing rek nanean teh tanean sia mah di dieu bener di datanya cenah gitu sok atuh kita bacaan deh cenah pode aing nganggo wae sama aing jadi kieu aing catat nurunkeun hujan minyak tah terus emang minyakna ka mana ceu rek dipindahin ka mana kok ceu minyak nama jika nama euy teuing nya jika nama diekspor minyakna ka itu ka Ukraina minyakna tuh enggak sia mah aing duikeun ini kan orang balik ceu nya wah aing pode yang satu dulu ceu ini